basa Sunda. Ayeuna urang baris ngaguar hiji tempat nu keur rame diomongkeun nyaeta Kopi Manja sareng Batagor di Ulekan. Pemirsa, mun anjeun panuju jeung nginum kopi bari ngarasakeun suasana nu tenang tur pinuh inspirasi, Kopi Manja tiasa janten pilihan nu pas. Sanes ngan ukur ulang deui. Pamirsa, mun anjeun panuju jeung nginum kopi kersa ngarasakeun suasana nu tenang tur pinuh inspirasi, Kopi Manja tiasa janten pilihan nu pas. Sanes ngan ukur nyayogikeun rupa-rupa inuman kopi nu meunah. Kopi Manja oge nawarkeun pangalaman nu beda. Ti mimiti lebat urang bakal disambut ku desain interior nu handeup tur instagramable. Cocok pisan pikeun nu mikaresa foto-foto. Cahaya temaram sopa-sopa numpuk ditambah alunan musik nu ngahudang rasa. Ngadamel Kopi Manja janten tempat nu ideal pikeun pangiling ngisik, janten tempat jeung babaturan meeting klien atanapi sakedar ngasingkeun diri bari maca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatkeun Mas Tapur Muhammad Sari Anjas kelas 11 2. Abi juga Oke. Jadi di dia Abi sareng Jasan bade ngawawancara Teteh Eka. Ya, langsung we perkenalan. Asalnya dari mana? Abi asalnya di Sumedang. Lahirna tahun 2005. sekarang umur Teteh berapa? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Alhamdulillah. Oh, jadi Teteh iraha atau janten di dia teh? Kasih di dia sejak di 2020 de September. Teteh di sini sebagai apa teh? Sebagai yang menjaga kolektif Kolektif. Stika. Biasana teh mun di dia jam sabaraha wae tah ramena teh? Di jam 12, kadang jam 11, kadang oge di isuk-isuk tapi ka sore. Ayeuna ieu kumaha perasaan Teteh jadi nu ngajagaan kolektif di dia teh? Alhamdulillah bagja sih, sebab loba nu meuli apa ya ngeser stikernya. Sanu tak apal karena Batagor kadaharan khas Bandung nu hiji ieu sok ngagoda wae letah ku paduan tekstur garing tina tahu goreng jeung kenyalna baso lauk. Disiram ku saos suuh nu kental amis lada. Tapi pamirsa terang teu aya hiji tempat legenda di Bandung nu nyayogikeun Batagor kalawan cara nu unik tur beda. Pernah nguping Batagor Ulekan? Aya di lokasi strategis Pasar Ulekan. Tempat ieu jadi tujuan para pecinta kuliner bae urang dieu atawa ti urang luar kota. Naon nu ngajadikeun Batagor di dieu istimewa? Nyaeta salian ti rasa otentikna nu ngamampaatkeun resep turun-tumurun jeung tetep kajagaan belas tahun ka tukang. Batagor Ulekan gaduh daya tarik sorangan. Teu matak heran upami tempat ieu sok rame bae ku nu balanja, antrian nu ngalenjer teh geus ilahar. Pamodi mun pas jam tuang siang atau akhir minggu. Harga sakali porsina oge lumayan mirah, sekitar 15.000 dugi ka 25.000 gumantung pilihan Batagor atawa nembian siomay. Kanggo pamirsa nu nuju ngajugjug Bandung atawa saukur ngalangkung di daerah Pagarsi wajib pisan lebat karena daftar kuliner nu kudap dicobian. Tong ngaliwatkeun pengalaman nyata Batagor unik ieu. Mohon karijal nu aya di studio. Abdi sareng rancangan abdi ayeuna aya di Pasar Ulekan.
wawancara salah sahiji pedagang di daerah dia, tukang batagor. Dan Mang, abdi sareng rentangan abdi di dia pada ngawancara Mang. Ya. Nami Emang teh saha Mang? Nami Ahmad, Nami Ahmadnya. Nya umur Emang sabaraha Mang? umur 37. 37. Wah, tuh ngorakene berarti nya Mang nya. Orang Emang teh asal di dieu Mang? asal Bandung. Asal Bandung. Atas lami di dieu Mang. Lami, Lami alhamdulillah atunya. Emang teh icalan naon? batagor kering, Batagor ruang kering. kering Air linggih di mana Mang? di irigasi, air dalapan. Oke, atunya. Mang langsung ke pertanyaan nu kaji. Mang dia sekarang tahun sabaraha wani? Kami di tahun 2006. 18 tahun. 18 tahun. Tuh, umur Adi naik 18 berarti mah. Terus pertanyaan kedua we. Dia ramena kadang jam sekarang di pagi sampai jam 1 ramai. Paling ramai. Kadang tuh lupa beresan, kadang sore, kadang buri. Terus gimana perasaan Mang dagang di daerah dia, apa senang atau gimana gitu? Bahagia. Nah, bisa bahagia mah. Bisa bahagia teh kieu batur mah can karuhan bisa usaha. Nah, orang mah geus bisa usaha. Kudu bahagia. Itu usaha mah. Kudu bahagia, enjoy gitu. Enjoy-nya. Enjoy. Mantap. Tak itu emang pertanyaan cabu cara pertanyaan lagi mah pesan ngaganggu waktunya ya dicobian lah batagorna ku abi sering kelencangan aturna nya Mang. Ya Betul Mang. Yo normal. jadi di dia abdi nyobaan anu varian kuahna Cek nempol aku mah ya. Ngeunah? Kering di luar, lembut di dalam, lapisan. Bumbunya juga kerasa, mantap, raos, jos. sakitu we ti abdi sareng Rizky Adrian ngalaporkeun ti tempat kejadian nyata di Pasar Ulakan. Balik dewe ka Rijal di studio. Jantan pemirsa, upami anjeun milarian tempat ngopi nu nawiskeun langkung ti saur inuman atawa jajanan anu ngagugah selera, kopi manja sareng batagor ulakan tiasa janten tujuan wajib dicobian. Rasa nu ngeunah, suasana nu nyaman, sareng komitmen nu hade. Janten aya tambahan nu mata pikaresepeun. Sakitu we nya laporan ti kopi manja sareng batagor. Sim kuring ngiring pamit, wilujeng patepang deui dina warta basa Sunda. Salajengna hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.